gawe yang beres. Pokoknya mah acara poe ayeuna mun kudu gawe pamajikan eueuh lah. Majikan teh ngahajar ditabalik heula ah mau beas ka bitoha pokona. Bagi-bagi sodako. Basreng rasa naon ditanya, lakeun bae lah. Manu nah imawe lah. TV gede eueuh. Kalau duitnya majikan mah nganyaan gitu bejakan itu mah bedunya itu mah. Bejakan kan bengkel itulah TV mah. Jual bae lah. Oh iya majikan mah. Soalnya majikan mah sok lila balikna bae lah. Itu di wadahna saya sebenarnya pangku gitu TV-nya lain majikan yang jampung-jampung teuing masang TV-nya tuh kumaha manggulna ya. Kira kudu nang mangakit banyak lah. Nah, ieu mah seburukeun mangakit teh jeung mang salim mah. Wah si jeprut lah. Kejakeun majikan mah diomean gitu lah. Kalau pedang dijual lumayan. Lah, yang mangakit lah aing lah. Mana tuh imahna teh mang acit teh poho deui jalanna deh. Aing coba kaburu datang pamajikan mau jadi gerang jual TV teh mau jadi duit atuh meureunannya lah. Mana nya poho deui jalan gangna asa ka ditu asa ka mananya. Tah tanyakeun heula ah. Si Jon teh ning kuatirna jaban nanya leumpang sorangan tuh. Bener sih kan anak terek sih si Jon itu teh. Kan enggak. Jon, kemana Jon? Nah, aku sudah bingung sih kah. Rekan pemajikan nggak? Jangan mengacit lieur poho deui imahna. Kita pangdurunkeun TV ek dijual TV nu mana teh? Eta nu di iman gede. Gede. Anu barang nganyuk teh ya? Iya, kan bae lah bukan duit. Mun panggawa pamajikan ek dijual heula kurang. Pemajikan kemana kitu? Teu nya baheula ka bitoha. Toko beras. Wah, atuh. Kan sabaraha kira-kira teh? Bantukeun bae pangdudukeun mangacit we. Saya urang mau jalan teh. Heeh. Dari ka mana? Jadi milu jeung urang ya Ka mana? Urang nengan daugan. Anu saha? Alah hiap we si hayang. Menang daugan. Ya lah si Acit mah. Ayo lah motor. Beneran atuh. Bener, ayo siap. Lebar jual motor TV teh mah. Ngerawat kan? Lain hari teh ka mana tujuanna? Ah, dilepak setik deui tuh bae ditutup. Tadi hayo setik deui. Oh, Tiga nore. Arek ngawe lagi kumaha teh. Maksudna kumaha teh jauh keneh. Lagi beli kasan can. Encan. Nyalah yuk lah, cuma begolah. Iya masalahna urang rek ngomong acit ya kumaha. Engka mangacet belakangan hilang. Leumpang kita dia. Ayo we ka ditu ka dia kalah cara apa? Kumaha urusanna teh. Di we kitu baik. Bawa atuh. Siap. Hah, ayo. Kalah capek we. Ini masuk kandang, ha? Oke, lah tuh. Tuh, Mana? kalian tuh dari itu tuh. Tapi asli eta teh. Oh, nu urang tuh. Jadi Oh, hiji. Bisa naik. Tuh, dari itu tuh. Lah gampang, masalah naik mah. Ya, lihat ya. Aduh, awe bari ngawel. Siap. Ayo. Tuh, Jon di kamar jeung Jon tuh. Tuh, marjeunanya tuh. Lempang kurang lebih 2 kilo. Nyiksa di dinya mah. Menang atau Rajon teh kamu ngeredawagan nyiksa. Alhamdulillah. Itu mau urusan dia. Kalau masalah Ditaik karena bisa. untuk saya. Gedenya baik bisa mah. Aduh, tuh itu mahal. tuh. Bisa mah lah dinya oge. Nah, paling bisa diajual. Kayak pangajulan tuh. Pangajulan. Anta tuh orang ngakalan diajulan. Nah, gedinya pernah anu naik. Oke Ya. Anu mana kira-kira anu alus? Lah, ngobrol atuh. Oh, dinya we. Ayo, dira. Lupa lah. Jon, lupa Jon. Namun dirasa dinya teh. Kapan dia jodohnya jangkung? Urang mau bisa. Ah, tapi dah heuh katanya ribu tingginya mah Jon euy. Segala ribu. Da kana ojek sia mah dapat 10.000 der sih 5.000 perak. Ayo ku pangku. Anu nyosok atuh. Di pangku mah. Ya. Cing, dia. Oh. Anjing. Murah. Ha. Cing. Info. Benar yang ada mana? Tapi dah betah euy jodoh ge. Kumaha? Engan suku ngagantung aing bingung kumaha. Ojek didinya mah. Ya turunna kumaha ya? Hah? Pangku deui. Kalau dawagan jadi tapi. Ya di dirinya naik. Jadi kana tuh enak. Itu. Sok atuh. Turun dirinya. Turun. Daya cuman urang turunna. Mentang. Ayo mari tuh hak yuk. Siap. Betah euy bener. Merejana ya Jon. Terbeda dah. Mujeuna sih mujeuna ieu teh kumaha naik da ieu teh. Ah, teman nyawa aing mah. Pangajul teh. Aya pangajul ke. Jeung diajul urang mah. Anu obat urang nang pangajul. Ya sok, kuat. Oh, ada kuat. Sok, kuat. Nah, nu dirasa si Jo Kalapa cenah nyebut pendek. Ini pakai jangkungna. Aja naik tuh bisa lah. Wah, cekeun ke jauh ya mah. Aing jual TV acan, dawagan can beunang.
kumaha judulnya teh si Jo teh ayo mah bener ya digarek gawean teh curiga itu si Jo lain teh nya Lah, mau nanya ke si John masih nama panjang dia mah. Ini dulu aja. Si John, tapi lah punya John. di mana menang pengajul Oh, nang kita tetangga. menang kita dawa ganana Lah, kan nang aja tuh iya tuh. rasa naon dia teh Rasa bukan teh cinta. nang bener Oke, mah. well pokoknya sok benang Mah. Ha John, oi. bener aku kurang lana Itu perasaan. maning antaran teh teh Lah aja. iya orang antaran tuh urang mah minggir nya Wah, John anjir potong. udah balik pisan barang teh nanti aing kaburu beurang atuh meureun dia nangan mangacit majikan kaburu balik kumaha urusanana di jateh tuh Iya, kumaha kalau dipotong-potong diajot we diajot gitu John, ini saya John. adu bladia John. benar Ya, ya nama Ya, sampai anak tilunya hiji dua tilu Kang baik lah. nya Tar kunaga, tar urang mah tah haji. nya ya kumaha mau Oh, nih sok atuh atawa dirinya. ya kan itu pengajo mah Naona? pengajo mah tuna we Oh, sok atuh. ya sok nah gitu Baru yo, hanya ya banyak. sok siap Pakan John anjing sia. Baru naon bukan nu aing teh. Nu batur goblok sia. Kuat kamari anjing dengan aing dipaok. Hakan. Jika nu ada daogan ha. Payan bareak teh ieu. Masuk ngalaan teh. Run. tapi hese euy da mah dua mah tuh ya teh balik si Jo mah mere teh aing ngajulan duit ah duit teuing ka si Jo we lah le didinya geuning Naon? ieu ngalah daogan si Jo Daogan ya. si Jo Nanu si Jo. kan eta geus menang urang dua tilu menang sama si Jo hiji itu mere dua kan urang mah kurang Paling kan daogan aing areuweuh teh. senang si Jo Masih Jo di mana? Bukan ayo daogan di orang. jadi begini satu Ku urang. senang si Jo Nah, terus ganti eta. Oh, oi. Nah, oi. naon nu dirasa si Jo teh nipu dewek salah naon aing nya kalapa ditipu sampo ditipu dawegan ge ditipu nasib si Jo awas ya Jo